Laut sudah melangkahkan gampal sampai ngambujung pada tempat silangan hidup. Maka diangkat pada pembahasan saat sepadas kata rambut malah bulit-bulit simbolik seperti selagu kayak lagu bulit. Bangga. Mudah-mudahan. Ya. Aduh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasallim wa ya Maka sarjana apa ngalangkat ya payu naik muntang nyepang ka apa bagus anaki bager geus gara raoskeun sumber amana kanya ahli wakad itu teh apa kain timang anu salami ieu ngatik ngadidik ngawari sakit ahli dikawit alif dugikeun ka biasa salajengna apa sareng neng kalau panten ngadeg papayun-payun payun ka apa salajengna lilin anu kurang lilin maka berarti bismillahirrahmanirrahim maka ditiup sini ditinggal siluka hidup bakal hidup masih kayak gini kandungan Allah bagai gelis hidup kumongan dikandung kirang langkung salapan kasih lagi dilahirkan diaktif dididik diwaris hak titik poin alif dididik dewasa tiga raus bagai gelis hidup akhirnya parantos jadi jantung hidup maksa dalam rumah tangga beranak bagai gelis sing rido sing emut karena jasa lujatan bangun hidup anu parantos ngantuk ngalahirkan ngatik ngadidik ngawaris hak titik poin alif dididik dewasa maka diangkat karena pangkonan selagi ladilah maka disimpan selagi di wasuf sahih juga didikan ke dewasa abdi ke acan teh sebulan tapi karena jasa mana katampi kaya akan diri bawa ke abdi mugi ajakan wasilah muncul kali barokah teh abdi selagi doakan abdi bikin anjing pada jatuh kalami pamugi di sarangan kurahmat sari kerugian Gusti beral anakeun bager geulis ku mamah di hampura didoakeun pamugi hidup sing pinanggih jati nu heureut tinemu rajurin amin ya Allah ya rabbal alamin
sarjana ngalih ka payunan Ramadan. Abdi ukur tiasa ngarengikuh tur musipun ka Bapa. Doakeun abdi ku kaulingan keikhlasan mana apa. Dinten enjing pada rumah tangga pamugi disarengan ku rahmat sari kerulan Gusti. Garang anaking bager geus ku Bapa dihampura lahir ku makanging batin. Hidup didoakeun pamugi singkeun lagi rumah tangga anu sakinah mawadah kaliwarohmah. Amin ya Allah. Ya hapunten kalau doana pangga kepada panjenengan rumah tangga tantosna. Sanes harta sanes tahta tapi doa sareng restu pisannya kula warga. Yakin bagar geulis sadaya kula warga ngajajak ku doa tina kawenengan galah kaikhlasan mana ngadoakeun ka hidup keluarga rumah tangga pamugi disarengan ku rahmat sareng karidwan Gusti. Mudah-mudahan kecak tisolta sadaya kula warga jeritan batin anu tamang suci dijentikeun wasilah kanggo makaten kantor rahmat kali barokah teh amin. Mangga dilajeng ngalih badan. Anaking bager geus nu karasa dina manah sadaya kula warga dikit ayeuna sedih campur bunga. Sedihna sabab dinten enjing hidup bareng ngaturkeun apa kali mamah miwah sadaya kula warga sabab hidup gaduh kewajiban kumaha ka cara hidup bingahna sabab bakal neruskeun mikanya mika di buktosna panutan hidup. Maka dilajeng ka paling salajengna dilatih maka dibanjurkan. Kalau salajengna sadugina kana ceramah neng salapatan lagi dina konsi komo ceramah salajengna apa kali mamah di palih katuhun neng salapatan teh. Salajengna cedina dokter di Jepang ku neng calon pangkat dipasikeun ka apa kan ka mamah mangga di Jepang ku doaan ku apa kan ku mamah. Ada sukan pamugi ieu cai doa tiasa digantungkeun ka Allah kasihan terlebih nu aya di tanah akhir kali batin pamugi dibere baca walu ya sakarosna amin ya Allah ya rabbal alamin. Islam Kristen kan rahmat Islam ini demi Gusti dilupat kersane ilahi mugia padanya pada diri sadaya Gusti kami hidup neng ina Siti Nurjana calon pengantin istri anu lungguh timpun andalani binarung gaya penghormat dalam mereka sinjang anu jumlahna 7 ieu teh ngarupakeun siloka yen doa ibu miwahrama teu anu halangan istuning mampus langit salajengna simbol akan kesiloka tina sinjang anu jumlahna ngarupakeun doa ti sepuh buktos ti apa kali ti mamah miwah ti sana keluarga mudah-mudahan hidup dengan geuning di rumah tangga tiasa menghantam 7 kemuliaan menjadikan sumber kabogdaan di dunia anu kahiji
syukuran. Anu kalima doa ti apa kalti mama miwah di sadaya keluarga mudah-mudahan hidup dina geuning mate rumah tangga dipaparingan kagiatan iman salajengna kagiatan Islam pamengkas muka tujuh anu jantan siloka tina sinjang anu jumlah tujuh maratukeun doa ti sepuh berdosa ti apa kalti mama miwah di sadaya keluarga mudah-mudahan hidup dina geuning mate rumah tangga salamina tiasa lempang di jalan karidon Allah bisa mapak kebahagiaan di rumah tangga di dunia para Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang Singolatra datang atuh hiji dua tilu. Mana tuh kata sama mantan dialurkeun. Urang Singolatra. Kaler kapuran. Kadang hingga mungkin wadahnya. Ya ini terakhir. Saya rajut kundang wadah ku apa? Awal kena Singolatra nya anu kaditu, anu kadieu. Siap, eta mah kati lu. Sudah patinan sudah. Wah, ini. Kurang wadah. 1, 2, 3. Mudah-mudahan keadilan sadaya jantan wasilah kehormatan di pembangunan kegunaan sendiri. Akan simbulan supaya sekarang malah bulat. Simbulan seperti selagu kayak lagu bulat. Dua. Mudah-mudahan. Ya, aduh, 1, 2, 3. Maka ayatannya, alhamdulillah mudah-mudahan di paparingan kajian barang pemikiran. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hamba-Mu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurus-Mu untuk menggapai surga-Mu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahku
Cheese kacang bun. Cang kacang pan. Terima kasih. Oke, siap. Tunjuk siap. 1, 2, 3. Oke, udah, makasih.